ieu Nur. Kok taneuh nu urang geus dijual teh. Tah. Di belah ditu watesna. Eta tanggal eta. Heeh. Tah, tapi kalebak eta we tanggal cau. Eta. Heeh. Eta kanu katilu eta. Lamun kahilir tah, tapi kadinya tapi ka jalan. Heeh, nu ihan juangan eta lain. Heeh. Heeh. Tah eta ieu teh ya sekitar sabarabataannya. Tah, kebelah landeuna mah tah. Tuh, aya tangkal jengkol eta nu leutik. Tah eta batas teh. Oh. Nah, jengkol eta nyebahnya. Heeh, tah lamun ieu kebelah dieu. Tah, tapi ka jalan kadinya Nur. Iya. Heeh. Batur teh kamari geus aya nu nawar 12 juta. Ka urang pengen teu dibikeun euy. Tah kitu Nur. Tah ku si Mang Dayat ge 12 juta. Tah, tuluy ku batur kamari nawar 12 juta teu dibikeun ku urang. Lah eta mah meureun ka omong teu da 12 juta sot teh. Hanteu, yeuh. Maneh mah duit tadi bawa tah, tapi ka di koperan cek aing oge. Atuh da bah aya 12 juta mah mahal teuing daerah di ieu mah pan perhitunganna leuweung bah. Ulah 12 juta atuh. Yeuh, leuweung kumaha sia deukeut ka jalan sia ieu teh makana kunaon harga tanah di dieu bet ayeuna mah mararaha. Ieu teh mah bisa kurang atuh bah euy. Yo, bah. Coba anyar ngored aing kamari, muruhan aing beak sabaraeun. Geus kieu we bahnya. Ulah 12 juta bahnya. Da urang mah ka duit ya. Duit tah. Heeh. Ieu 10 juta bah. Hah, ya teu bisa atuh sia teh. Kamari nawan 12 ge, teu dibikeun ku aing. Yah, bayangkeun kumaneh, legana eta tepi ka jalan, tepi ka ditu tuh, tepi ka ditu watesna. Lega, sok. Kira-kira sabaraha heula bah ieu teh bah? Iya teh aya kana 20 bataan mah. Kurang lebih 20 bata da baheula ini aing mikeun oge sakitu cenah taneuh nu belah ditu 20 bataan kop keur maneh cenah tah ayeuna kusabab ini aing geus maot nya aing butuh duit aing hayang kawin deui Nur euy. Atuh geus aki-aki hayang kawin wae abah mah. Sia teh tong di dalam aing aki-akina kakuatanna aing mah durasi dila sia teh. Waduh, Buru bah. aing ngitung duitna dia. Heueuh tah geus atuh pan ka aing mah kapren bah, kumaha? Ieu sabaraha 10? Heueuh. 10 bah. Heeh. Nya, geus wae nya. Kurang keneh Nur. Aya aturan mah kahayang abah 12 kan kudu aya turun bah sagala rupa ge atuh. Heuh nya geus atuh. Nya, Ke aing keur janjian heula jeung jelema deui euy. janjian Sakedeung. deui bah. Janjian sakedeung, ieu bisnis sarua aing ge. Berarti ieu mah taneuh mah geus dealnya. Heeh, taneuh mah deal kop geus Nampinya milik urangnya. maneh. Nampi Ayeuna mah. taneuhna ieu nya. Heeh. Nyengakeun artosna nya bah nya. Heeh, kop pokona masing manfaat ieu taneuh geus siap. tapi milik ku maneh nya Nur. Siap. Heeh. Urang ek yang heula jelema sakedeung da geus aya dihareup cenah. Oh, sok atuh bahnya. Heeh. Belegug si abah euy. 10 juta ka aing dijual. Ku aing mah kebon 20 batak ieu mah malah juta ge. Ieu be. Ere. Tah, kain nu kabek diical teh tah ieu. Baek jeung nu laletik lagi diborongkeun lah. Iya aya abasiah, tisu, mahoni. Naon ieu ya tuh itu aya jengkol, ya. Pinas. Pinas. Pokona mah da taneuhna geus dijual Heula kasih nu. heula bah naon ieu? Nguruskeun kai-kai kieu naon ieu teh? Nya ieu Nur, tah si babeh ieu tukang kai. Ku urang ieu kaina ek dijual. Pan taneuhna mah geus dibeli tadi ku maneh geus diduitan. Tah ayeuna mah da urang mawa ieu tukang kaina ku urang tek dijual kaina. Pan taneuhna mah nu maneh. Heula bah, heula bah. Keula kumaha beh? Lumayan kain mah ieu geus arek bisa dipikaieun, bisa jadi usuk, bisa jadi ereng tuh. Terus Nya, aya sok. pinasnya. Heeh, diborongkeun lah sabaraha wanina. Nya ari 6,5 bae. 8 juta kok beh lah. 6,5 mah mau dijual. Wayahna Bang Jack, kan asa kitu-kitu na duitna. Bah heula ieu teh naon nguruskeun naon ieu teh? 6,5 8,5 pan taneuh ieu teh dibeli ku aing bah. Taneuhna geus dibeli ku maneh. Kaina ku aing ek dijual. Pan taneuhna geus dibeli ku maneh. Heuh justru eta aing teh meuli taneuh teh berikut jeung kaina ge urang milik aing bah. Ai maneh kos jelema belegug. Ceteh, ngadahan bangku sakola teu. Aing ye, cariosan aing tadi aing ngical taneuh. Heuh kan pikiran aing ngajual taneuh teh, aing meuli taneuh teh berikut jeung tatangkalan aya nangka teh meureun geus kabawa ku aing kabeuli lain. Ai tadi sasalaman ante meuli taneuh atau jeung meuli kaina? Heuh meuli taneuh bah. Nya meuli taneuh Ya. taneuh hungkul atuh. Kaina mah berarti hanteu. Cek aing ge tak otak teh pake ku Gusti Allah dibere otak.
Yeuh kolot maneh ngabelan kesang ngoprotnya kolakeun maneh teh. Ya supaya maneh teh pinter. Aing ngomongnya tadi ngajual teh taneuh. Aya teu cariusan aing perkataan aing yang ngomongin. Nur, yeuh aing ngajual taneuh ka maneh sareng tanggal kaina. Oh, wah Pan. Keheula. Ieu perlu diluruskan ya aing keheula dagoan di dieu pokona mah Abah daragoan aing. Sok sia. Dagoan. Masing kantor polisi kumanek dibawa ka dieu ge. Bawa ka dieu. Tetep aing mah teu salah da ngajual aing ukur tanahna lain jeung kaina. Dagoan bah aing nya ngacek aing tuh balik gitu jualan teh. Sok bayar di genep setengah mah ku aing rek dituar isuk oge mau sinso jeung mobil ka dieu cukup lah lumayan. Aing genep setengah mah aing lebar be euy. Lamun taneuhna can dijual mah bae tapi kagede ieu kai teh. Geus bae 7 juta tah 500 deui sok. Bae Lah leuwih. taikeun 250 deui. Yo, Bah Jack. Genep 75. Nah, Naon ieu teh naon ieu teh? urang teh meuli tanah ka si Abah Jack. Geus jadi ai kaina kah dijual deui tah ku si Abah Jack nah. Manayak. Ya, adi siapa? Aing ngaku bisa. Ya, belegugna kan aing teh ngical taneuh. Heeh. Ayeuna tanggal kaina ku aing geus dijual. Ieu ka si babe ieu. Tah, kan aing teh hari ieu taneuh teh ngajual taneuhna wungkul teh jeung kaina. Ku aing dijual 10 juta ka si Nur. Ai tadina perjanjian aku kumaha? Nur, aing ieu ngajual taneuh 20 bata. Tah ke si Nur teh. Sebutkeun jeung kaina teu hanteu kan? Hate, geus aya nu nawar cek aing teh 12 juta ku si Nur teh bae ku aing ge duitan 10 juta tah duitna ge. Aya keneh. Heuh pan nya ari meuli tanah mah kan otomatis jeung tatangkalan lin angnya. Ya heueuh atuh ai perjanjian. Oh, kumaha sateh badoyok ya. Dina perkataan ge dina jual beli aing ngomong, "Nur, aing ngajual taneuh." Aya kata teu, "Nur, aing ngajual taneuh jeung tangkalna." Ya, kudu pugu aya jualan teh lamun rek dijual heula kaina jual heula tuluy jual taneuhna Oh. lain teh dijual taneuhna di kaina dijual deui sing bener. Sarua wae sateh badoyok. Ya, atuh, atuh. Nya Pan hanteu. taneuhna geus milik si Nur nah kumaha? Ya taneuhna wungkul milik si Nur mah. Tanggal kaina mah tetep nu aing. Ya tidak. Oh, kudu perjanjian heula tadina keur ngajualna kaina mah hanteu kitu. Aing teu bisa kitu Ya atuh, Nur. hanteu atuh. Ih, aing mah ngajual lagi taneuhna wungkul. Ya, Jeung- ari rek jualan kudu puguh sia teh tadi nu kieu nu loba nu cilakan teh nyaho dina TV. Kadek nu naon. Panas sawa nu kieu mah. Sing bener lamun rek jual taneuhna unggul kaina mah hanteu kitu. Heeh. Makanya lah keun aing nu belegug mah di maneh. Ya hanteu atuh aing pinter. Pintar kumaha sih teh? Aing ngajual taneuhna wungkul. Tidak dengan Ah, kata bangke si parogu aing balik bae lah. Mau main taneuh. Tuh, anjir. Nyaho atuh pirewelon. Tah, karugian aing kumaha tah? Bayangkeun kumaha nu ngajual. Aing Keheula mah rugi teh jadi. rugi kumaha da ieu mah hak aing kabeh oge tatangkalan berikut sagala rupa ge tangkal aing milik aing ya Bah. Pan aing ngajual taneuhna wungkul teh aing kumaha ieu mah doyok. Heuh, mata kudu jelas rek ngajual taneuhna hungkul teh dina rek ngajual teh kieu ya. Urang ngajual taneuhna hungkul kaina mah henteu, tak kudu jelas kitu. Geus we kieu atuh Nur. Kantor polisi bawa ka dieu. Teruskeun. Ah, najis nguruskeun age aing mah. Lieur.